Bismillahirrahmanirrahim. Kalayan asma'na Allah, nu maha murah, nu maha asih. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin wa ahsul 'iddata wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsahu la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Yeuh Nabi, upama maraneh rek nalak pamajikan-pamajikan, nya maraneh kudu nalak maranehna nurutkeun idah maranehna sarta itung eta idah teh sarta masing takwa ka Allah pangeran maraneh ulah ngusir maranehna ti imah-imahna jeung maranehna hanteu meunang kaluar. Kajaba upama maranehna ngalampahkeun kajahatan nu tetela jeung eta teh wates-wangen nu ditetepkeun ku Allah jeung sing saha anu ngaliwatan wates-wangen nu ditetepkeun ku Allah nya saestuna manehna dolim ka diri pribadi. Maneh moanyaho boa-boa Allah sanggeus eta teh ngayugakeun hiji perkara anu beda. Fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'ruf wa ashhidu dhawai 'adlin minkum wa aqimush shahadata lillah dzalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Nya upama maranehna geus nepi kana idahna nya maraneh meunang rujuk deui kalawan cara anu ma'ruf atawa maraneh kudu ngalepaskeun maranehna ku cara nu ma'ruf deui jeung maraneh kudu ngayakeun saksi dua anu adia antara maraneh sarta maraneh kudu ngadegkeun eta panyaksen karana Allah nu bieu ditataan teh hak anu dinasehatkeun ka jalma-jalma anu ariman ka Allah jeung kana poe akhir lantaran sing saha anu takwa ka Allah tan wande anjeunna ngayugakeun hiji jalan kaluar bongbolongan pikeun maranehna wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Jeung anjeunna beuris maparinkeun rejeki ka maranehna dina jalan anu teu disangka-sangka ku maranehna lantaran sing saha anu tawakal ka Allah nya anjeunna nu nyumponanana saestuna Allah nu ngalaksanakeun urusana saestuna Allah geus netepkeun papasten pikeun sagala perkara. Wallai ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidna wa ulatul ahmali ajaluhunna an yad'na hamlahun wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi
يسرا jeung anu geus areureun haidna di antara pamajikan-pamajikan maraneh upama maraneh mangmang nya idah maranehna teh 3 bulan sarta nya kitu deui awewe anu tacan haid ari pikeun awewe nu keur kakandungan lubar idahna teh waktu manehna ngalahirkeun kandunganana jeung sing saha anu takwa ka Allah tan wandeh anjeunna ngagampangkeun dina urusanana. Dzalika amrullahi anzalahu ilaikum wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Eta teh hukum Allah anu ku anjeunna diturunkeunana teh pikeun maraneh jeung sing saha anu takwa ka Allah tan wande anjeunna mupus kajahatan-kajahatanana di manehna jeung anjeunna bakal nambahan ganjaran ka maranehna. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'na hamlahun fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahun wa'tamiru bainakum bima'ruf wa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Tempatkeun maranehna di imah maraneh sakaduga maraneh jeung poma maraneh ulah nyusahkeun maranehna jeung ngarupakeun maranehna jeung upama maranehna kakandungan geura balanjaan maranehna nepi ka maranehna ngalahirkeun kandunganana nya upama maranehna nyusuan ka anak maraneh kudu mere upahna ka maranehna jeung maraneh kudu musyawarah antara maraneh ku cara anu ma'ruf tapi upama maraneh raripuh nya teu naon-naon disusukeun kanu lian oge. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Sakuduna jalma anu boga kalonggaran mah ngabalanjaan nuruteun kalonggaranana jeung sing saha anu heureut rezekina nya sakaduga manehna ngabalanjaan nurutkeun naon-naon anu dipaparinkeun ku Allah ka manehna. Allah moal ngabeungbeuratan jalma anging nurutkeun anu geus dipaparinkeun ku anjeunna ka manehna. Allah baris ngajadikeun kagampangan sabada karipuhan. Wa ka'ayyin min qaryatin 'atat 'an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban shadida wa 'adzabnaha 'adzaban nukra. Jeung sabara loba pangeusieun nagri ngabalieur tina timbalan pangeranna katut rasul-rasulna tuluy kami ngabalitungkeun manehna ku balitungan nu banget jeung kami nibankeun siksaan ka maranehna siksaan nu pohara beratna. Fadzaqat wabala amriha wa kana 'aqibatu amriha khusra. Nya karasaeun weh siksaan alatan lampahna teh sarta salawasna akibat urusanana teh karugian. A'addallahu lahum 'adzaban shadida fattaqullaha ya ulil albabi alladhina amanu qad anzalallahu
إليكم ذكرا. Allah nyawiskeun siksa anu banget pikeun maranehna. Ku kituna maraneh kudu tarakwa ka Allah. Yeuh jalma-jalma anu baroga pikiran tur ariman. Saestuna Allah geus nurunkeun panggeuing ka maraneh. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. Ngutus hiji rasul anu mangmacakeun ayat-ayat Allah ka maraneh supaya anjeunna ngaluarkeun jalma-jalma anu ariman tur tangalampahkeun amal soleh tinu paroek kanu caraang jeung sing saha anu iman ka Allah tur tangalampahkeun amal soleh. Tan wandeh anjeunna ngabuskeun maranehna ka sawarga nu dihandapna curcor walungan, maranehna langgeng di dinyana salawasna sarta Allah geus maparin rejeki nu hade keur maranehna. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma. Allah geus ngayugakeun langit 7 jeung saperti kitu deui bumi. Timbalan anjeunna turun di antarana supaya maraneh nyanaho yen Allah teh kawasa kana sagala perkara jeung yen Allah teh kauningana ngungkulan sagala perkara.